Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan, Ramadan tala libra. Sabab naon deuleu jang aya bulan puasa teh bulan BBM cuk. Naon BBM? Bulan berkah dan magfirah. Ucu, cageuri lalaingnya. Alhamdulillah. Asa ku bagja barina sugemanya Ucu. Kumaha wa sabangsulna wa damang. Alhamdulillah wa ge cager deuleu jang. Katingali wa mah sehat wae. Dai wa mah sehat wae tepan aya resepna Ucu. Naon Wa masok sering poco-poco ieu teh. Kitu. Aerobik, senam juma kamari mah ujang. Paingan wa masih kapinguin atuh. Kabina-bina teuing kasaha nyebut pinguin. Ka uwa. Pedah naon? Wa teh eta duh. Pedah hideung. Nya. Beungeut bodas kade ieu hideung uwa teh lain sembarang hideung. Lain hideung tara mandi, hideungna Semar teh. Hideungna deung naon atuh? Ieu teh hideungna Semar teh lain hideung tara mandi. Tapi guyangna oli mesin deuleu nya. Wa teh bingah kunaon atuh wa? Bungah ujang dina waktu ayeuna teh uwa nying hareupan mungah Ucu. Tekaraos uanya. Teu karasa ti waktu ka waktu ti menit ke menit. Ku betah-betah. Ti wanci ka wanci ha. Teu karasa kamari kerek nyicilan motor ayeuna kudu nyicilan deui nya. Nah uang nganyuk motor. Nganyuk motor jang si gareng deuleu nya. Oh. Si gareng mah aing nganyuk motor ai kanu motor teu bisa. Hade kumaha bawan atuh? Didorong kitu si eta mah. Pernah ditumpakan dina pudunan hungkul si eta mah deuleu nya. Deuleu Ucu. Ayeuna teh mungah Ramadan deuleu Cu. Awal-awal puasa deuleu uwa teh hayang ngariung jeung si Cepot si Dawala. Tangtosna uwa. Sabab ieu teh bulan penuh ampunan deuleu jang. Bulan Ramadan teh bulan penuh berkah jeung ampunan. Penuh ampunan. Penuh ampunan, ampun teu boga duit. Ampun eueuh nu mere THR. Ampun eueuh acara. Ampun eueuh acara. Sugan terek jadi SDC 1000 eueuh da jang. Lain milikna. Lain milikna Ucu. Anas geus gumetap deui nya. Anas geus disiapkeun uwa lebaran. Geus disiapkeun lebaran teh uwa teh hayang meuli kolor anyar deui nya. Wah, uwa ngenge kolor anyar uwa. Geus 3 tahun sabau hapeuk uwa teh deui nya. Ya, si Dawala sina ka di si Cepot deui nya. Mangga tadi mah ada araya di payung. Teuing di WA ku uwa teh da checklist hiji wae deui nya. Ari uwa gaduh HP kitu. HP menang panimu uwa teh. Waduh. Lainna naon ieu HP teh menang hadiah uwa teh Cu. Hadiah naon uwa? Balap lumpat deui nya. Balap lumpat kumaha uwa? Balap lumpat pesertana dengan ukur 2 urang deui nya. Pesertana sebenarnya juga. Heeh, 2 urang. Saha wae Uwa jeung nu boga HP ucap. Atuh lain bang diudag uwa. Bangsat beun uwa teh nya. Heeh. Jangan ka di situ si Cepot. Tuh geuning budak teh ka dieu deui nya. Jang. Kang. Lain si Bapak Semar aya kitu. Aya ieu keur ngobrol jeung abi Kang. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan, Ramadan tala libra, Ramadan tibra. Tibra we. Tibra we. Tibra we da aing mah hees wae euy. Ada teh beuting ngador sia mah. Ti beuting ngador aing teh nya. Apa ngaranna ke Cepot ngador situ.
Mana Bapak Semar teh? Eta di payung. Weh, geuning ai sugan teh idangan ngadungkuk. Eta kaempap. Eta kaempap meuni kitu. Eta kaempap nepi ka kitu sia teh. Kade mun empap kade sih. Nah kumaha kitu mun empap, masih lain mau bisa kaper lagu deui jang. Waduh. Nah, apa nih imah teh empap. Ya Allah. Akang nyebutna empap, akangan. Ayo nama empap euy. Empap. Rada manja, heeh. Umur segini kan Bapak Semar lagi manja-manjanya. Iya. Lagi lucu-lucunya. Heeh. Sok balik deui ka budak ning sekolah teh nya. Heeh. Heeh. Kumaha Pak? Ih, si laing kakarek ayeuna ka dieu deui jang mungahan teh. Di mana si laing mungahan teh? Eta apan aya rana tetangga anyar. Ngajak mungahan cenah. Saha tah? Teu beja-beja obat teh. Adieu geura. Nu bener jak. Nah ada teu ngomong abdi. Haharewosan tadi teh deui jak. Sumuhun eta rana anu BMW, Pak. Naon BMW? Bahenol mentok, wow keren. Hei. Kijang panter, Naon kijang pantat. kaki panjang pantatna muter. Karesep ua eta mah. Minta nomor WA aja. Bapak mah semoga emak atuh. Kumaha itu? Mama kudu wiridan. Bapak mah kuluna wiridan, ngapalkeun we eta naon teh witir. Witir. Jeung ngapalkeun eta kunut. Tah terus bedug omean ua. Bedug omean, heeh. Tah. Amangan hal bisa dipake. Tere sasauran pan ayeuna kamari ge sasauran pan. Oh deuleu jak. Kade si laing deuleu ulah ngerakeun dewek deuleu jak. Bulan puasa ayeuna mah si laing kudu leuwih hade jeung tibatan. Prah ai kumaha sih. Kumaha? Aing geus kolot mah balelol deuleu jak. Kitu da ua mah baheula sering godin ua mah. Ulah jiga dewek baheula sering godin ieu teh ngomong ngacabrak wae teh kieu. Kade si laing mah kudu hade deuleu jak. Sering godin. Lainna naon si laing bulan puasa ayeuna kudu leuwih hade jeung bulan puasa tahun kamari. Ulah batal wae si laing teh. Tahun kamari mah 8 panggung wa. Tahun kamari 8 panggung, ayeuna mah eueuh sapanggung-panggung acan deuleu jak. Berarti hartina Kudu hati-hati deuleu. Teu wa. Heuh. Hartina pangeran teh nya ua teh sing bener sing fokus ibadah. Oh, sing fokus ibadah. Sabab 8 panggung teh geuningan garodin kabeh. Ya Allah, ya Rabbi. Teguran di Allah itu Pak. Oh, deuleu jang kade deuleu. Kalau mau makan padang we nyisi. Oh, sia eta mah. Kaing deuleu jang. Da kuat ditawaran urang mah. Sabab naon deuleu jang aya bulan puasa teh bulan BBM cuk. Naon BBM? Bulan berkah dan magfirah. Kaituna teh premium. Naon premium? Pre makan, pre minum. Ua mah seueur singkatan. Mudah-mudahan solar. Naon solar? Salatnya makin rajin. Pertama kaituna teh jang. Yang pertama. Perangi tabiat maksiat. Oh hebat ua. Apa? Marah pertalit. Naon pertalit? Naon pertalit? Perangi tamak dan pelit. Tuh. Hebat ari Lain kolot. ai kolot bedanya ngomongnya. Cik Pak, lamunnya kolot eta ngomong bahasa gitu bijaksana berarti nya. Lamunnya kolot bijaksana cik abdi bade nanyakeun. Naon lamun bulan puasa heug ceurik ngaluarkeun cipanon batal henteu? Bulan puasa ceurik Keluar Cimata. keluar cimata batal teu puasana. Atuh ai keluar cipanon mah henteu deuleu jak. Lain termasuk ngebatalkeun puasa eta mah. Cerik manteu. Ceurik mah henteu. Alhamdulillah. Nah kunaon kitu si laing ceurik kunaon? Sumuhun ngadahar seblak lada teuing kamari teh. Lain ceurik na nu batal teh eta dahar seblakna. Pingkeun menta aing sateh. Puasa teh tong sombong tong ngacirikeun we nya. Lain naon abdi mah tara sombong puasa teh Pak. Batur mah puasa teh bararaeun we geuningan ditawaran teh mung. Abdi mah tara sombong nyelebak we dahar. Nya tara sombong bararaeun kitu nya. Malahan ngabuburit abdi ngadahar ku haji. Ngarah teu karasa ngadahar suuk abdi mah. Heeh. Daukeun wa si cepet kelakuan wa. Si eta mah da teu euleum-euleum. Kade si teh.
Teu sieun maot. Saprak gaul yang si Apple gitu tah. Saprak gaul jeung si Epul sia teh. Jadi giras sia teh. Kumaha ieu teh? Aduh, Pak. Nya abdi atuh bade nyiapkeun heula takjil, Pak. Akang poho. Naon? Acan nadran akang teh. Heeh, aduh, Pak. Abdi teh mungahan ayeuna mah heueuh kamari. Aduh, poho, Pak. Naon? Heeh, biasana mah geuningannya lamun rek puasa teh sok nadran geuningannya. Sok jaroh ka makam mitoha. Ari abdi mah rumasah henteu Pak kamari mah. Nah, bet henteu. Heuda mitohana hirup keneh. Jang. Ngobrol jeung si Cepot lain tambah eling tambah lieur aing geus Jang. Asa pidosaeun hungkul deui Jang. Ai bapak ka mana? Mumpung eueuh sasaha deui Jang, lumayan we deui Jang. Rek godin heula aing. Lain bapaknya aduh, Jang. Naon Kang? Heeh, ai bulan puasa ayeuna kudu bener ah ieu. Nya Kang. Ayeuna teh kerek 4 poe puasa teh. Kang. 4 poe 3 poe. 4 poe Kang. Oh, aing mah Akang tamat batal alhamdulillah. sabaraha poe tah? Kerek batal 2 poe lah. Lain batal wae si eta mah teuing. Heeh, nu matak teh Jang. Oh Kang. Rek nyiapkeun heula bedug ah di hareupnya. Oh bener sok adanya. Hayu atek Milo. Amoal. Siap ah siap. Hah? Moal. Moal, nah moal. Jadi beuteung. Wah, alasan we sileng mah. Karena pi beneran ibadah mah mung sia mah. Hayu aja, hayu jangan.